kurang teh kudu yakin karena keagungan pangeran kudu sieun ku Allah ulah sieun ku corona sebenarnya mah corona makhluk Allah kene nya yang urang nyingkahan tina corona teh lain gunung harti sieun ku corona tapi sieun ku aturan Allah supaya urang nyingkah tina wabah musibah. Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu baca. Isukan mah teh nabeuh deui. Bina-bina teuing siangkeun ngeunah-ngeunah dikeplos-keplos. Nepi ka ngacengak aing. Jadi gak keur ngeunah dahar di banjur ku cikopi. Alah luar biasa. Keprok kanggo Iki Boleng luar biasa ngadamel lagu urang nabeuh deui. Beres Kang. Ya kitu teh aya seniman mah nya. Segala rupa ge jadi lagu, segala rupa jadi karya. Protes teh para seniman makup lemes. Tara seniman memakai anarkis, tara seniman mah punta-penta ka pamarentah. Saya aya we seniman mah. Saujratna. Dan mudah-mudahan pamarentah heula, pamarentah ge euy murek diomongkeun membeureunnan skala prioritasna teh lain seniman wungkul. Meureun aya nu lain tapi meureunan pan aya waragana ka seniman. Nya matak mudah-mudahan ka para pemerintah anu di luhur wayahna we cing nyaah ka para seniman. Da seutik gedena ieu seniman teh sadayana ikut nyaeta ngangkat harkat derajat di bangsa. Sabab naon? Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budayana awut-awutan bangsa nage moal teruksak. Lain tina wayang wae nya. Lain tina wayang wae seniman teh loba di Jawa Barat. Nya salarea ima anu pelaku-pelaku seni dina waktos ayeuna mudah-mudahan kapayuna ieu wabah cing musnah teu ieu nagara. Amin. Nya bisa nabeuh deui loyu jeung bieu lagu. Nya ngan ulah poho we cek lagu bieu teh urang kudu tawakal bari dibarengan ku kasobaran. Nya da sadana ge moal leupas tina kungkungan kodrat tinggi rodat pangeran. Kabeh oge nya dan segala rupa nu kajadian teh ieu teh gumantung kana urangna. Urangna kumaha Kang? Segala rupa nu kajadian teh ayeuna teh gumantung kana urangna hasil jerih payah urang. Melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Liri barat meledugeun bal kana temok balik deui ka urang. Ka urang deui. Tak kitu urang kudu ngaji diri teh. Nya laras. Lumatak ngaji ulah kaluar tina diri teh kitu. Itu Akang. Wey. Murang kalihna ieu abah ka dieu alo. Ya itu. Alhamdulillah. Kasep. Nyawer ka Akang itu. Rek, aduh, rek nyawer kitu ka dewe. Ya, itu. Sareng ibu ai leuh ka dieu. Beres Aduh, nah Cep, Asep. Jajak kaluhur ka sira nuhun. Nuhun Kasep, nuhun. Kaprok ka murang kali sepitan. Alhamdulillah, nuhun. Murang kali mawa deui ka imah.
Alhamdulillah sareng Abah Kanir nuhun Abah sareng Ibu Ai nuhun nya sareng Neng Agnes satur nuhun jajak kaluhur kasiron disawer deuleu numpul kesunatan barangkali masih kene alit heeh nuhun sakali deui heeh gitu balik dina nya jelema mah kumaha papelakan gitu tadi ngadoa kerunyung panyawer cing ulah lanjut teh siapa ngadoa teh yang disawer ante abah ente nya kadeudeung abah eta mah ngalangkungan murang kalihna nya da abah teh kudu adil abah nyawer ai ibu menyenteu ketang ibu entong datos dibayar tah karasa sia dadan disawer deuleu ku lampu deuleu udah ngagepek aing leu euy da aing ngawayang sok kumaha nya euy aing diukna kehujanan wae ka abah nemut payung kabayang aing ngawayang ke payung alhamdulillah balik deui kana tadi ngaji mah ulah kaluar tina diri ulah kaluar tina diri ngaji mah nya da kabeh katerangan ge tungtungna mah balik deui kana diri urang kabeh katerangan teh fungsina pikeun ngatur diri urang lain ngatur diri batur ngatur diri pribadi nya matak lamun urang apa ka dirina pasti apa ka Gustina di mana geus apa ka Gustina bakal ngarasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa nulis lain bodoh teu bisa maca lain bodoh teu bisa ngitung tapi bodoh di dieu teh teu umaku teu umaing hirup aya nu kagunganana daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah la haula wala quwwata illa billahi aliyil adim tuh nya mata kudu yakin deuleu gitu kana hukum Allah teh nya gitu ya da cek abah teh cek abah Surya dewe kida diajar ti abah heuh da ti abah da we koge tula saha deui atuh da mudah-mudahan nih manusia udah gitu le mata kurang teh kudu yakin karena keagungan pangeran kudu sieun ku Allah ulah sieun ku corona sebenarnya mah corona makhluk Allah kene nya yang urang nyingkahan tina corona teh lain nganung harti sieun ku corona tapi sieun ku aturan Allah supaya urang nyingkah tina wabah musibah lain sieun ku corona ada corona mah kagungan Allah nya tapi migawe karena aturan pangeran dan dicarek apanan ku nabi oge di mana aya musibah di eta negara umat urang ulah asupan eta negara pon kitu deui lamun di eta negara aya musibah urang di negara eta ulah keluar ti negara eta tuh lain nganu hartusieun ku corona kade jaga da sieun mah kabeh ku Allah ngan eta corona makhluk Allah dicarek ku Allah dititah ku Allah supaya nyingkahan eta corona lir ibarat urang mangihan singa tuh itu singa makhluk Allah corona makhluk Allah pan sarua teh makhluk Allah lamun teu sieun nya teu sieun corona sok atuh singa sampeurkeun ku sia sarua teh makhluk Allah lain nganung harti sieun ku singa na sieun ku coronana tapi tawakal karena aturan-aturan pangeran jangan kaselemetannya pada orang teh ulah dolim kena awak teh manusia naon kang ujung kuung jurig jurig hari gini percaya kene ka jurig loba dina YouTube oge teu aing mah teu percaya kana jurig eta mah dina YouTube jurig dari kararungan nih tahayu jurig teh eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig aya dina berita
telah meninggal. Bapak anu karena dilegleg jurig. Lamun kubus loba kagiles. Hai manusia. Teu sieun ning. Hai manusia. Keung merenya. Lain keung tiris teh. Helah. Manusia. Dawale. Dia dawale. Naik naon? Pamalikeun udun. Singlar atau kan. Manusia. Singlar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nu di darat una jaya anu dicai jaya una sang ratu mut putih bumi mengak banyu mingkem mingkem baralager jurig di dieu awas jurig di ditu we baralager sok mere kuota Aduh, bager pisan. kerasa sia tah manusia Dah. a'udzu billahi minasyaitonir rajim lakoh ya Ya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah. Wana wani wawuh. Tewana tewani tewawuh. Kerasa sita. Manusia. Sima aing sima maung. Maung sieun ku aing. Ari aing. Aing ge sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler. Maung ka kulon aing ka wetan. Maung ka luhur aing ka handap. Alhamdulillah teu papanggih jeung maung. Selamat atuh. Selamat we. Syukur. Manusia. Ieu malin jampen teu mati lain. Nah, naon atuh? Jurigna budeg. Ya jurig bolot. Mana teuing jurig bolot cenah. Heeh. Jurig ngungkul. Ya. Naon na? Di luar na. Kang itu tuh baturan gitu. Rakitnya bunga desa kapayun. Moal. Ay. My brother. Aduh. What's wrong my brother? Dulur kitu we. Lain urang-urang geus dengikeun aya. Aya sora le, sora naon dengikeun. Sok dengikeun usia. Demi Allah keung teh. Keung heuh. Kamu ringkak bulu punuk teh aing. Belah mana sorana dengikeun heula usia tuh. Intip. Ulah loba tatanya. Eta kira-kirana sorana montong wakananya. Tong digamahan atuh. Apaan aing rek nanyakeun ka sia sada naon ulah nanya deui. Hei meni galak. Galak keneh mau jeung aing. Di belah mana astagfirullahaladzim. Jeung nyiduhan digawe rai sinuk eta teh. Dengkeun heula cai ge. Nya eueuh. Udah didengekeun. Ora didengekeun. Dengkeun aya geura euy. Manusia. Dengekeun ku sia. Gening. Sada naon eta? Naonnya? Manusia. Nu kitu wae teu apal. Heuh naon? Make eho dengekeun. Manusia. Rek naon? On. Aduh. Bawa eho sorangan. Ieu kuring ring. Ngaran kuring dawala la. Aduh. Kuring cepot cep. Pot gitu po. Ari eho tungtungna sia teh hareupna.
lamun cepot pot Eta. tah eta mah eho sia eho aing mah menang modifikasi Oh, benang variasi. menang variasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.